Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratil syekh muallif hadzal kitab Ibnu Malik wa Ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian bab alam. Ismun yu'ayinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa khirniqo. Al-alamu ari ngaran alam ismun eta kalima isim. Yu'ayinu anu nangtoskeun itu isim al-musamma kana isim anu dinamian mutlaqon barina anu dimutlakeun. Alamuhu ari alamna tina itu isim ka Ja'farin eta tetep seperti lafaz Ja'farun wa khirniqo sareng lafaz khirniqo. Wa qoronin sareng qoronin hartosna teh kampung wa adanin sareng adanin hartosna surga walahikin sareng lahikin hartosna kuda wa syadqomin sareng lapad syadqomin hartosna onta wa hailatin sareng lapad hailatin hartosna embe wa wasikin sareng lapad wasikin hartosna anjing. Wasman ata wa kunyatan wa laqoba wa akhiron da'in siwahu sohiba. Wa ata sareng datang itu alam isman barina jadi alam isim karim. Wa laqoban sareng barina jadi laqob. Hartosna laqob teh lanian. Wa akhiron sareng kudu ngakhirkeun salaresna anjeun adza kana ieu laqob in sohiba lamun ngabarengan itu dza siwahu kana salian ti itu dza. Wa iyakuna mufradaini fa adib hatman wa illa atbi'il ladzi radib. Wa iyakuna sareng lamun kabuktosan itu laqoba sareng masiwahu mufradaini eta anu dimufradkeun duanana fadib mangka kudu ngaidopatkeun anjeun kana fadib mangka kudu ngaidopatkeun anjeun siwahu kana laqoba. Hatman barina wajib itu adif. Wa illa sareng upami henteu itu mufradaini atbi mangka kudu nuturkeun anjeun alladzi kana laqob radipa ngagiring itu alladzi kana masiwahu. Wa minhuman kulun ka fadlin wa asad wa durtijalin kasu'anda wa udad. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna alam mankulun ari alam mankul. Kafadlin ari contona eta tetap seperti lafad fadlun wa asadin sareng lafad asadun. Wa dzurtijalin sareng alam anu ngagaduhan pokok kasu'ada ari contona eta tetap seperti su'ad ngaran awewe wa udadin sareng lafad wa udadin sareng lafad udadin. Wa udada sareng lafada udada. Wa jumlatun sareng aya alam jumlah wa ma sareng alam rukiba dirangkepkeun itu ma bimajazin kalawan campur. Dza ari ieu ma rukiba bimajazin uriba eta di i'roban. Uriba eta di mu'rabkeun itu dza bi ghairi waihin kalawan salian ti lafad waihun. Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar wa sya'a fil a'lami dzul idhofah ka abi syamsin wa abi kuhafa
Wasya sareng parantos masyhur fil a'lami dina pirang-pirang alam naundul idofati alam anu ngabogaan idofat ka abdu syamsin ari contona eta tetep seperti lapad abdu syamsin wa abi kuhafata sareng lafad abi kuhafah wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhasi lafdon wa huwa am wa wada'u sareng parantos merenahkeun para ulama nahu sadaya li ba'dil ajnasi pikeun sapalihna alam jenis alaman kana jadi alam ka alamil ashkhasi nu tetep itu alam seperti alamna pirang-pirang jalma pirang-pirang seperti alam pirang-pirang syakhs labdon dina lafadna wa huwa jeung ari itu ba'dil ajnas amun eta anu umum dina maknana mindakadu insu mindaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakada su'alatun lisa'labi mindaka eta tetep tina sapalihna itu ba'dul ajnas ummu iryatin ari lafad ummu iryatin hartosna inung sengsiridan lil aqrabi nu tetep itu ummu iryah pikeun babak haur kalajengking wa hakada sareng ingetnya kitu deui seperti ummu iryah su'alatun ari lafad su'alatin hartosna sato anu sok ngarewod lisa'labi nu tetep itu su'alah halna tetep itu su'alah pikeun ngarancar wa misluhu barratun lil mabarrah kada fajarin alamul lil fajrah wa misluhu sareng eta misilna ba'dul ajnas barratu sareng eta misilna su'alah barratun ari lafad barratun hartosna kasaean lil mabarratin tetep itu barroh pikeun nami kasaean kadza eta tetep nyakitu deui saperti barroh fajarin ari lafad fajarin hartosna penyeleweng alamun tegasna alam lil fajrati nu tetep itu alam pikeun kalacutan. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.